Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak ke laut. I dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di manawi ayahana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong, diterwelan tombol subscribe. Atup Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak ke laut. Sok kabarayun sadayana. Nyi Ecin, kumaha salamet? Cek palame laju ditanya we Nyi Ecin teh. Nu ditanya teh lain ngajawab, tapi kalah kaceurik we bari ngingak. Atuh palabe ge saparakan cacerik bingung. Dina kayaan kitu torojol Mang Iding anu kakaratepi ka alabadinya. Basa mireungeuh anakna katimu bari ceurik ku we atuh maneh bunga. Aloh, Nyai, kumaha teu kudu kieu? Ieu bapak gelis, ieu bapak yeuh. Kitu teh Nyi Ecin, laju dikabrug di galentoran boukna diusapan deureuh hakar. Nyi Ecin ceurikna kalah kabekinarikan kawas anu kanyanyerian beuki sedih we meureunan. Da eta atuh hatena teh asa beuki hancur, beuki sadar, beuki kabayang bisa kumaha heunteuing nasibna. Sasat geus kalengitan kahormatan dirina kasucianan teh geus diruksak ku lalaki bejat lalaki jahat, geus dirurujit. Geus Iding ayeuna mah ulah waka ditanya itu jeung ieu. Nya bisi soakeun kene si Nyai teh. Yap we urang murang kalembur. Cek palabe ngajakan Mang Iding sagancang namawa Nyi Ecin balik ka lembur. Atuh teu loba catur Nyi Ecin di barawa we mulang ka lembur. Basa geus tepi ka imah indungna Nyi Ecin teh maneh bunga. Kan basa geus betus lamun Nyi Ecin teh geus digadabah kahormatan, leungit kasucian puguh we atuh bincun teh. Indungna Nyi Ecin teh maneh ngalenghara kapiuhan teu kuahateun ngadenge kitu mah. Sedengkeun ari Nyi Ecin mah ceurik teu daek krepeh jeung ceurikan nasib anu geus karanapan asa ku kacida-cida teuing cenah. Pokona mah kayaan Nyi Ecin teh mungguh mata kuatir, geus teu bisa dibayangkeun kumaha hancurna, teu bisa digamparkeun ku basa. Sedengkeun ari anu boga dosana mah nyaeta si Sukmara. Basa kebat balik ka guha teh bari mawa teh anu kebek ku rasa kakagetna cenah kiwari mah. Bete bisa ngarupakeun si Jaka Sagara. Atuan teu bisa sare anteng mikiran. Teu ngarti. Nah aing teh beuteung bisa ngarupakeun si Jaka Sagara. Aneh, moal kitu ilmu aing teh geus laas. Ceuk si Sukmara maneh ngaulang atuh bakating ku panasaran. Si Sukmara teh laju atuh nyobaan ngagunakeun deui ilmu aji malih warni malih rupana. Manehna teh ngarupakeun deui si Jaka Sagara. Bari nyampeurkeun ka anak buahna. Basa geus ngarupakeun si Jaka Sagara tetep we sakabeh anak buahna oge teu kasamaran tingah. Si Sukmara teh katempona teh kawas si Sukmara we sakumaha biasa. Puguh we atuh si Sukmara ge kiwari mangarti. Tetela geuningan cenah, manehna teh tetep henteu bisa jadi si Jaka Sagara. Ngan basa ngarupakeun rupa anu lian. Sakabeh anak buahna teh katipu. Di dieu si Sukmara teh jadi yakin boga kacinekan lamun ilmu malih warni malih rupana teh lain geus laas tapi teu bisa
ngarupakeun si Jaka Sagara wungkul. Nya anak itu mah. Aing teh teu bisa ngarupakeun si Jaka Sagara wungkul. Matak aneh. Sok padahal saacana oge bisa. Tapi ayeuna mah jadi henteu bisa. Moal kitu geus ditarekahan ku si Wawalak. Ilmu aing teh jadi henteu mah tuh. Nya. Bisa jadi tah si Wawalak teh geus nareka. Gitu anggapan si Sukmara teh dasanya nah tuh kapanan. Si Jaka Sagara teh kiwari geus robah jadi lutung. Alatan tarekahna Kangjeng Ratu Kidul. Kukitu na si Sukmara teh geus teu bisa ngarupakeun deui si Jaka Sagara da puguh wujud si Jaka Sagara teh geus sirna. Bisa soteh disarupakeun lamun aya wujud aslina. Bari jeung katempo aya rupana. Kapan kiwari mah si Jaka Sagara oge geus jadi lutung atuh eueuh rupana oge. Naon anu arek disarupakeunana. Si Sukmara teh henteu apaleun lamun si Jaka Sagara teh kiwari teh geus jadi lutung. Cacak-cacak lamun apal mah meureun kana rupa lutung. Si Jaka Sagara teh bakal jadi lutung tapi piraku deui lamun ngarupakeun wujud jadi lutung mah. Atuh meureunan moal bisa belaem-belaem eta si Jai Sukmara teh. Para wanoja ge bakal loba anu sarieunun. Di dieu kasaksian kapinteran Kangjeng Ratu Kidul dina narekaan ngabantuan ngarengsekeun pasoalan si Jaka. Ku cara si Jaka Sagara kiwari geus salin wujud jadi lutung atuh si Sukmara teh kiwari mah geus teu bisa samana-mana geus teu bisa sangeunahna ngarupakeun si Jaka Sagara. Atuh ganjangna carita si Sukmara anu geus teu bisa ngarupakeun si Jaka Sagara teh. Lamun bareng nyieun tinakan jahatna teh, manehna teh kapaksa kudu ngarupakeun wujud jalma lian. Wujud jalma urang lemur we anu salamur jeung para wanoja. Kukituna loba anu geus jadi korban lian di wanoja, anu geus deungit kahormatan. Sakur lalaki oge geus beunang ku piteuna atuh. Mimitina mah loba anu katempuhan buntut maung katempuhkeun geus ngagadabah kahormatan batur salamur ngan bae basa aya saksi. Loba bukti urang lembur teh jadi cangcaya boa-boa cenah. Aya jalma jahat nu geus ngarupakeun atawa bisa malih warni malih rupa. Sakomo eta kajadian teh lain ngana ukur di salembur tapi di lembur-lembur anu sejena. Urang lembur teh kiwari jadi percaya lamun eta kajadian teh cenah alatan jalma anu bisa malih warni malih rupa bisa ngarupakeun sing saha bae. Nempuhkeun kajahatan teh ka urang lembur. Ngaran si Jaka Sagara anu teu lakung si Gujrud. Disangka jalma anu sok sering ngagadabah kahormatan para wanoja. Kiwari mah geus mimiti haas hantebahan datur urang lemur. Malahan mah boga kacurigaan boa-boa cenah. Si Jaka Sagara ge ukur jadi korban anu keuna ku piteunna. Lantaran teu saeutik urang lemur anu kungsi ahapal sanyana ka si Jaka Sagara. Kapan lain jalma jahat tapi jalma anu sok tulung tinulungan ka sasama. Jago anu nincak dina jalan anu lempeng. Bisa jadi cenah eta jalma jahat teh ngahajauhi. Hayang ngarusak ngaran si Jaka Sagara ngarakeun aku piteunna. Nya bisa jadi euy. Lamun salala ieu si Jaka Sagara anu kasohor, anu ibur, anu sok ngagadabah kahormatan para wanoja teh euy. Jika nama bisa jadi si Jaka teh ukur keuna ku piteunah, ukur ketembuhan. Lantaran ta jalmanya teh jelas-jelas bisa ngarupakeun sing sawae. Kalau benernya
Waboa si Jaka Sagara teh benang kupitan ada kapan sakanya ho kuring ge Kang. Si Jaka Sagara mah tukang tulung tinulungan ka sasama. Dasat lain jalma jahat. Nganti sabang brak loba kabejakeun. Nya ya anu ngarupakeun si Jaka Sagara ngagadabah karomatan para wanoja. Ngaranna teh jadi ruksak. Malahan mah kiwari ge geus teu kacaturkeun. Duka teuing ka mana kawas nu diteureuy ku bumi we tilem. Nya meureunnan meuna kitu oge si Jaka Sagara teh nyamunikeun diri. Da pasti atuh kangaranan weunang kupiteuna loba anu neangan. Loba jalma anu menta pertanggungjawaban pastina oge. Nya Kang bisa jadi kitu lebih hade nyumput we daripada kudu donyang hareupan. Jalma anu nareangan mah bari jeung manehna teh kapan teu boga dosa. Ari karek ngabela diri kapan sarua salah. Nya kudu neangan saksi dengan bukti. Jeung deui kapan remen ari ngarupakeun si Jaka Sagara mah beda jeung ngarupakeun urang lembur. Tah kitu nya Kang. Nya bener pisan teu salah. Tapi kapanan ayeuna mah geus mimiti ka tembong. Saha sanyana jalma jahatna. Sok sanajan can kanyahoan sahasana. Tapi jelas jalma jahat anu boga ilmu malih warni malih rupa bisa ngarupakeun sing saha bae. Nya Mancala putra we euy kawas bangsa jin. Allah bet ku aneh teh ilmu teh nya. Bet aya we jalma teh ngukut ilmu nu kararitu bari jeung dipake jahat, dipake ngagadabah kahormatan para wanoja. Jeung deui nebarkeun fitnah. Allah, asa ku kabina-bina teuing teh kajahatana teh. Nya mudah-mudahan we atuh. Eta jalma jahat teh sagancangna aya anu numpes atawa aya anu ninak. Kitu di antarana bae obrolan urang lembur teh. Pon kitu dianggapan maranehanana. Teu saeutik urang lembur teh geus teu boga sangkaan ka si Jaka Sagara. Tareka Kangjeng Ratu Kidul teh tetela geuning ngabuahkeun hasil. Si Jaka Sagara teh saeutik-saeutik meuti leupas tina fitnah. Sok komo basa dikuatkeun ku Mang Utun. Da eta atuh Mang Utun teh lamun pareng nyimpang ka unggal lembur sok rajeun we ngaku dulurna si Jaka Sagara. Malahan mah dicaritakeun kahadean si Jaka Sagara teh anu kiwari oge cenahkeun aku fitnah. Begituna Mang Utun teh ngahaja we turun gunung keur mantuan kasusah dulurna. Lantaran si Jaka Sagara teh cenah kasagancangna kudu dibebaskeun dina fitnah. Jalma jahatna kudu beunang kacangkalak sakaligus oge bari numpes kajahatan. Urang lembur oge kabeh ge percaya we ka Mang Utun teh lantaran ngaran Mang Utun geus sabibiri hiji atuh kasohor kakocap ciago anu pinunjul anu sok sering melaan urang lembur loba karaman jalma jahat anu geus dibuburak. Pokona mah Mang Utun teh kasohor we jadi si Utun si jago lerot nu purah ngabuburak ka jalma jahat. Urang lembur ge basa ngadenge katarangan teh Mang Utun kabeh ge percaya we atuh sabiraku cenah. Lamun Mang Utun teh ngabohong. Sedengkeun ari si Jaka Sagara anu salala ieu aya dina panyamuran jadi lutung. Manehna teh kiwari mah bungah nu taya papadana. Geus mimiti leupas tina fitnah. Malahan maregreg. Da eta kapan geus teu kadenge deui. Eueuh kabejakeun dirina geus ngagadabah kahormatan para wanoja. Ngandung ngarti dirina teh geus teu bisa disarupakeun ku si Sukmara. Ayeuna mah uing teh geus mimiti leupas tina fitnah Mang. Ku kituna pasualan teh hiji-hiji geus bisa direngsekeun. Ayeuna mah karisa gancangna. Nya manggihan eta si Sukmara kudu gancang dicangkalak, diwarah, dihukum. Ngarah kaayaan teh aman. Para wanoja geus moal jadi korban meureunnan lamun geus beunang mah Mang. Ih nya Jang. Ayeuna mah pasualan ujang nu keuna ku fitnah geus mimiti laas. Teu saeutik urang lembur anu geus boga kayakinan ujang teh ukur jadi korban eta jalma jahat anu bisa ngarupakeun ujang. Ieu oge teu leupas tina jasa Mang salila ieu Jang. Anu usaha sateka pola ngabersihan ngaran ujang. Nya Mang nuhun pisan. Mang geus ngabantu pisan ka uing nya Jang keun bae. Da Mang oge kabawa ieu teh darajat teh naik Jang. Teu saeutik urang lembur teh ayeuna teh nu boga anggapan lamun Mang teh jago anu pinunjul.
Jawara anu gagah rongkah sakti manraguna we. Teu saeutik urang lemur anu ngajenan ka Mang. Pon kitu deui teu saeutik pasti. Loba jago jeung jawara anu ngaku kana kahebatan Mang. Ngarasa gimir ku Mang teh pokona malah. Samala teu saeutik loba jalma jahat anu sowakeun ku Mang. Sakarang ngadenge ngaran Mang si Utun si jago ledot geus sarwakeun jang. Bangsa teh harumpatan. Garong oge duka tingkah mana. Pokona mah sarieun ku Mang tak kitu jang. Jadi aya alusna ye. Jeung deui atuh teu saeutik loba awewe jang. Loba anu ngudag ka Mang, anu ngora anu kolot, parawan jeung rana pokona mah jang. Mang teh pada mikah hayang. Nya syukur we atuh Mang ari kitu mah ngan kada we ulah dimanfaatkeun. Kena-kena Mang kiwari geus kasohor. Dar atuh Mang teh cananan canenen kawe wungkul. Bari jeung sarua jiga si Sukmara. Mang ulah arek ngulinkeun hate awewe. Sokomon nepi ka nya campah kahormatanana mah nya moal atuh jang. Mang mah lalaki anu pageuh pengku, boga kahormatan diri jang. Lain lalaki anu sok oncemeos, anu sok jiga careuh. Tapi Mang mah lalaki sajati jang, anu bakal ngahormat, ngajaga kahormatan awewe. Da pugu Mang mah sadar Mang teh dilahirkeun dina beuteung indung. Kapan indung Mang teh awewe jang. Lamun Mang nepikeun ka nya campah kahormatan awewe sarua jeung nya campah indung. Nya alus we atuh ari boga pamadegan kitu mah. Kahade Mang kahade. Kudu bisa istiqomah. Ulah nepikeun ka ayeuna Mang ngomong kieu. Ari pas prak-prakana mah Mang teh kagoda nepikeun ka loba awewe nu geus jadi korban. Pokona mah ujang sing percaya ka Mang. Si Utun si jago ledot, lain jago orowodo jang kawas si Sukmara tah. Si careuh si kurang ajar. Anu kudu sagancangna kacangkala katewak teh jelema teh. Satungtung eta jelema teh masih kena leluasa nyieun tina kalaku kajahatanan. Pasti bakal loba para wanoja nu jadi korban jang. Nya Mang, hayu ayeuna mah urang teangan tah. Si Sukmara teh kudu sagancangna katewak kacangkalak. Lantaran kajahatan teh leuwih-leuwih tinggal garong, leuwih-leuwih tinggal bangsat atawa ngabega ta jelema teh. Nya jang atuh teu saeutik para wanoja nu geus jadi korban jang. Leuwih-leuwih kaleungitan harta banda lantaran meuli channel teu dikalapaan. Loba anu gunal genol eueuh bapaan. Da bogo teu arapaleun nu sanyana saha bapana. Kapan eta teh kabeh ge pagaweana si Bungaok tah, si careuh, si Sukmara. Teu kabayang lamun nepikeun ka awewe nu jadi korban teh nepikeun kareuneuh tuluy ngaborojol. Bisa kumaha teuing eta anakna jang. Moal ka itu kawas anak marmot we atawa anak beurit digana mah jang. Sabala pokona Mang teh ka si eta teh si Sukmara. Si hambur keuk teh jelema teh. Naon Mang? Si hambur keuk. Nah naon maksudna ari ujang. Nya eta kapan si Sukmara teh karesepna teh kitu jang. Beuki pisan kana ngagadabah kahormatan para wanoja. Geus ngagunasika mustikana para wanoja nu sok dipupusti dijaga kasucianan tapi ku si wabalak mah teu sikehet. Nya ku si Sukmara sok diruksak jang. Pokona mah teh si jelema teh tah kurang ajar, dianggapna teh runtah we awewe teh. Geus nyeng cerema ukur arurujit wungkul. Eta si tulang kehet teh kudu gancang beunang jang. Nya Mang, si Sukmara teh kajahatan geus kaliwat batas keleueuhi pisan. Hayu ayeuna mah mudah-mudahan gancang kapanggih ta jelema teh. Urang ngalang-langan di kapilemuran Mang. Cek si Jaka ngajakan ka Mang Utun laju we arek kalang-langan kapilemuran. Atuh Mang Utun teh laju wae deh mana teu leumpang bari ngagagandong si Jaka asup di ka lembur. Basa manggih warung regar handeg. Arek reureuh we cenah sakalian arek kedahar da puguh lapar. Ongko-ongko hayang nanyakeun ngorek katerangan heunaan eta lembur nah lembur naon cenah ieu teh. Kumaha kaayaanana? Nah kungsi kacaritakeun aya urang lembur anu geus digadabah kahormatan ku jalma jahat. Anu boga warung teh mani kaget atuh basa kadatangan ku Mang Utun teh lantaran ngakod lutung anu kacida gedena. Tapi teu lila ngabakeahakeun. Moal cenah eta lalaki teh tajirian di si Utun si jago ledot anu geus kasor. Mangga calik ujang. Kena saha ujang teh moal kitu ieu teh Jang Utun si jago ledot teh teu salah mak.
Ya kuring teh si Utun si jago ledot. Datang ka dieu teh puguh ge lapar, Mak. Lapar. Nah, masih kene aya, Mak. Sangu jeung degeuna. Ih, teu sangka Mak bisa panggih jeung Jang Utun. Anu kasohor nya Ujang nuhun we Mak geus ditepangkeun jeung Ujang. Mak pokona bagja kadatangan si Ujang ka dieu teh pek. Pek. Adek dahar mah Ujang, pokona mah aya kene sangu ngebul kene bulan pokona mah Ujang. Ulah salebang deungeun ge kakara meuleuh mah teh aya beuleum lauk mas. Keun we arek disuguhkeun ka Ujang. Mah teh ngarasa bungah lantaran bisa dipanghikeun jeung si Ujang anu kasohor anu sok tulung tilurungan ka sasama. Si Mawarung teh mani bunga tu kadatangan ku Mang Utun teh. Puguh we Mang Utun teh mani rebel yang irungna. Teh lah geuning ngaranna teh geus kasohor. Loba jalma anu ngajenan. Loba jalma anu hayang kadatangan. Malahan masih di kapan si Mawarung oge ayeuna teh ngalaka ngabageakeun bae cenah arek dahar marek disuguhkeun we Jang Mang Utun. Ih, mah teh kudu disuguhkeun. Lantaran arek meuli da duit mah aya, Mak. Ih, ulah Ujang. Kumaha teh arek disuguhkeun we hitung-hitung mulang tarima. Lantaran kaayaan lembur teh jadi aman. Nya ka warung mangke tara kadatangan ku jalma jahat Ujang. Nya ari keukeuh mah nya nuhun we mah lah. Ditampi ya. Kuring mah moal arek nampi pangasih. Nya syukur we ari kaayaan lembur aman, warung mah aman tina gangguan jalma jahat teh. Da puguh salala ieu jalma jahat teh ku kuring geus dibuburak mah sarieun. Nya Ujang ke atuh dak antosan sakedapnya. Kumaha urang suguhkeun. Si Mawarung teh ngoloyong ka tukang bari nyokotan sangu jeung deungeuna. Geus kitu mah berak atuh disuguhkeun ka Mang Utun. Teu leleda ku Mang Utun ge hapak we sangu ti di dahar. Ngan bae Mang Utun teh laju menta ka si Emah. Nyieun sangu deui we cenah jeung deungeuna. Lantaran eta si lutung oge sarua kudu dahar. Alah nuhun mah Nyieunkeun mah sarwakeun jeung kuring ieu. Ieu si lutung teh kapan ieu teh murid kuring mah. Sok nyieunkeun. Kumaha ieu teh Ujang? Nah, parabna teh sarua jeung Ujang kitu. Sangu jeung lauk mas. Nya teu naon mak, lantaran ieu kapan lutung teh lain salutung-lutungna mah. Ieu mah kukutan kuring. Ieu teh murid kuring. Jadi parabna oge saruakeun wae. Nya ke atuh antosan sakedap. Si Mawarung teh bari ngarasa kaget nah cenah eta lutung teh bet arek di paraban ku sangu jeung lauk mas sagala rupa. Tapi teu leuwih mikir laju nyieun alas sangu laju dasongkeun ka si lutung. Aneh. Eta lutung teh celebak dahar kawas Mang Utun kawas anu nikmat naker. Si emak teh ukur bisa merhatikeun we bari gogodeg. Teteh lah cenah salila ieu anu kacaritakeun lamun eta Mang Utun teh boga lutung anu hebat. Lutung anu dipikasieun ku jalma jahat. Eleuh nyawe Ujang eta lutung teh beda jeung lutung biasa geuningan. Cara jalma we daharna oge nya. Ih nya atuh mah lantaran ieu lutung teh kapanan. Lain lutung samanea mah. Mang Utun teh laju we ngobrolkeun lutung kukutanana hade nyaritakeun usahanya lamun eta lutung teh kapan si Jaka Sagara. Loba deui obrolan-obrolan sejenna. Di antara anu diobrolkeun teh aya nu narik perhatian Mang Utun. Da eta cenah. Di eta lembur Ciwaruga teh bakal diayakeun sayembara. Ari anu disayembarakeun teh tayalian ti anakna pupuh lembur. Kulantaran eta anakna pupuh lembur teh kasohor geulis rancunit. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina teh saeutik loba para jajaka. Timiti jalma biasa nepikeun ka jalma anu baleunghar mikada mikahayang. Kukituna eta pupuh lembur teh ngayakeun sayembara we da puguh kapan pupuh lembur teh lain jalma biasa. Tapi ruruntuk jawara anu geus eureun makalangan satapa-tapa boga minantu oge hayang ka jalma anu sarua jawara cenah. Hiji jago anu pilih tanding tara bisa nang tayungan nyiratna Antika nu jadi anakna. Alah, jadi di lembur teh bakal diayakeun sayembara mah. Nya teu ngarebutkeun sing saha anu bisa ngelehkeun hibarusa bakal dijadikeun
salakina nyirat Antika. Ih bener Ujang kitu pisan, malahan mah tilu poe deui eta sayembara teh bakal dimimitian. Buku ge keur mama bunga we pasti warung mah teh bakal rame Ujang. Ya pasti rame atuh mah kangarana diayakeun sayembara sok mah marebutkeun eta nyiratna Antika. Anu sakitu geulisna pasti loba anu ngajugjug. Lian ti para pamilon begitu deui anu lalajo nu panasaran. Teu saeutik oge pasti jago jeung jawara nu darartang ka ieu lemur mah. Alah, malahan mah kuring si Utun jago ledot ge asa hayang miluan ieu teh mah. Nya sae we Ujang ngiringan sumuhun mudah-mudahan Ujang tiasa ngelehkeun Ki Barusa. Oge tiasa nyangking eta anu geulis. Ku kituna kulantaran kuring arek miluan sayembara wayahna ya. Kuring teh arek tumetep we di dieu mah. Rek milu monok di mah teu naon ieu teh. Ih nuhun Ujang nuhun pisan. Bunga we nu aya mah kacicingan ku Ujang teh nya. Pokona mah saela Ujang miluan sayembara di dieu. Cicing we di imah-emahnya. Si Jaka Sagara anu tita tadi ukur ngabandungan karena eta obrolan teman lagi katarik ku eta sayembara teh. Nah cenah nepikeun ka disayembarakeun sagala rupa. Keun cenah aya ngabandungan. Nah kumaha eta lumangsungna sayembara euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapan. Sagala urang tuna jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganananya. Mang saeuleuna undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.